ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan, teu meunang nyisiran, teu meunang gitu motongan buuk, teu meunang motongan kuku, teu meunang make pakaian anu meunang ngaput. Bagi lalaki, bagi awewe teu meunang nutupan beungeut, teu meunang nutupan dampal leungeun, di antarana teu meunang jima, teu meunang nyium ka pamajikan keur ihram mah. Oge teu meunang ngabuburon hewan, ieu keur ihram teu meunang. Ieu larangan keur ihram. Cek di dia uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh dihalalkan karanjeun kabeh ayuhan nas wahai para manusia halalan kuntum murimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul bahri ngabuburon binatang lautan. Teu naon binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mah halal. Teu naon ngabuburon neangan lauk mancing, tapi lah mancingna lain cara mancing di urang bloon tah mah. Mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ka tempat pemancingan. Meuli nyana 5 kilo. Hajuku nyana dikaempangkeun bloon teh coba. Atuh mendingan dibawa ka imah tolol tah budak. Meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta. Aja dipancingan ku nyana. Goblok teh coba eta. Je nu tolol ge cager deui eta. Eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah. Masya Allah. Atuh pikir ku otak coba atuh. Aya mancing mah tuh di ditu di laut, di walungan, atuh di mana bae anu jelas aya laukan. Anu nyanana atuh kira-kira bakal meunang ieu mah meuli heula. Coba otak pasang atuh ku sia goblok. Ieu tarolol ieu. Masya Allah, Masya Allah. Eta otak diteden di mana paingan pamajikan marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi datang kadinya eta. Ai baheula mah menteri paruyang di kantor teh berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sakali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing ngareuah-reuahkeun pikiran. Ta eta lah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikaempangkeun di pancingan kunyana. Eta emang edan ieu teh menterina ge eta. Sedeng teh mancing ku ari tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan. Kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebeskeun habak nu kos kitu. Nah naonan eta. Aduh ya Allah ya. Tah ieu mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram. Ngabuburon lauk sah halal. Nu dimaksud saydul bahri teh maksudna mah antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna. Nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan di cai doang, kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa, kos pepetek biasa, kos japuh biasa tah mah. Kos lauk kitu. Tangeri, mangga kakap, eta mah geus jelas. Ieu mah aya lauk bentukna teh ieu mah kos anjing. Kos anjing we kos anjing, tapi lamun dikadaratkeun paeh. Ulah sieun-sieun.
barang menang deui mancing ieu mah bentukna kos babi deui babi barang dikitukeun ja ieu mah kos babi kadarakeun loyo nyana lempang setik loyo oh berarti mah binatang laut halal mancing deui urang barang dipancingan deui ja ieu mah kos mbak mbak ya nah kurang ditanya mbak saking pundi masih di Solo doang ya oh ternyata kurang barang ditaliti ieu mah lauk terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun paeh lauk ieu mah pencit goreng ieu mah beusi mancing meunang kadeulna kos imbangan ulah dikakamarkeun we heula sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar dipigawe heula blon tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae de kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal cirina asalnya teu hirup mun lain dicai maksud bahar teh di dia cai dek di laut tah dek di empang tah dek di walungan tah dek di sisadane tah dek di empang urang tah asalnya na hirupna dicai bae eta laut ngaranna heulanan keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna dicai halal itu kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigilapin ma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting ka sirton kaeta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tah kiai teu mondok kajian kuku mah ge sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak tolol dah loba jasa orang kebun jeruk datang ka imah kula jelema gedean mangga nu keur deuk calon bupati teh ya pamajigana sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai kepiting apa rajungan kepiting sekali deh kepiting apa rajungan kepiting siap beneran berarti kepiting tahu enggak mbak rajungan tahu rajungan yang kuning-kuning ini yang hitam-hitam nyada kos beban deh gitu ya budak bangun beban ya kepiting itu enak bukan enak lagi enak bener nanti saya bawain sial aduh cana naon geus deuk mawakeun ibu budak kain tanya gukula mbak itu kepiting udah lama makan kepiting udah lama sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin dulu katanya haram katanya tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta ya udah pada makan dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya waduh gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh mau diceritakeun jelemana sering ka imah ayeuna kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunya marahnya lah kan pernah cenah di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih ada satok nonton TV kayawan sih aku aing pasti ya aduh bayangan teu huzu bae salatna gitulah kepiting teh haram lantarannya nama hayun pidaren hirup di dua negara di laut hirup di cai hirup di laut hirup di darat hirup na ieu fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya eta buaya dicai hirup di darat ge hirup iya kan buaya darat pelulu ya
eta haram. Bangkong, gua hari bangkong dicai hirup, di darat ge hirup. Kemudian gitu keong dicai hirup, di darat hirup. Beda jeung tutut mah nyana mah dicai doang. Tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia. Tutut lamun bisa nyebut tutut tuh monyong diberein nopa. Tutut hese. Teta tutut mah nyana mah hirupna dicai doang di darat pae tutut mah. Mantak halal mah tutut mah, tapi keong mah dicai hirup di darat hirup. Nah eta haram hukumna. Hukum haram teh cek usul fikih mah laisa lil a'yan balil pa'li. Ikir cerita hukum heula. Jadi caritaan haram teh ngadaharna migawe ngadahar tah haram. Adapun ari aya disagigireun urang mah teu najis ieu, komo hirup dibawa ku urang atuh teu naon. Urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon. Keur cerita usul fikih mah geus kitu tah. Aya bangkong hirup urang di kantongan ka dieu ieu. Tah, kantongan resletingan kangkongna. Ieu kena kekerpekan sia. Allah, atuh teu teu naon teu naon. Haram sote ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah. Ngadaharna haram. Ari teu didahar baku urang, nempel ka urang, bawa salat atuh masalah. Nu mantap paklukna laisa lil a'yan cek dina jamul jawame makos kitu. Jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan bal lil pali. Nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid. Nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun cek nyana teu sah ngaji deui. Ngaji deui buka jamul jawamena. Asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleun nu ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram. Kurang emang aya sapekeran. Ya ngadu jeung aing sapeker teu ditonggong aing salat geus. Dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing. Pendek tak budak pikiranana. Sapekerna di luhur teu sah salat aya sapekeran. Blon. Ngaji jamul jawame temen kos itu mah aji heula usul fikihna. Gitar haram sote paluna tong treng tong treng tong treng tong treng tong treng ka eta tong treng tong trengna. Ai kitu mah gitar ngajedog di dinya. Eta tadi pikir eta teu naon mah kos kitu mah. Atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong nolet bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurutan nu maira mah geus sabar jasaram satalil pakli na kayak ge tak keur carita hukum mah kos kitu. Jadi urang lamun caritakeun hukum itu panjang keneh dongengna nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i. Sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti jamul jawame sok loba nu salah. Mana nu salahna? Nu salahna barang dibongkar dina jamul jawamena timbul hukum anyar. Ternyata riba jadi halal. Kredit jadi halal. Aya tukilanana dibaca kukula. Teu becuseun ieu budak ieu. Kiai nu nukil teh halal ceknya teh di jamul jawamean. Ngaji deui jamul jawamena ulah make paham sorangan, coba ti guru nu bener mahamna. Eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya. Kos kitu salah bae engke urang nyeun muqaddamah sugrona muqaddamah kubrona atuh natijana bakal salah. Geus taliti heula ku urang muqaddamah sugrona, taliti muqaddamah kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener. Kitu keneh ieu dina hukum. Nah ieu taliti heula ku urang. Ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh ya? Kana ayeuna, kana zatna
atawa ieu teh kana pagaweanana na tergantung naon endek di hukumanana eta naon teh asal geus bicara hukum eta aja bae puyeng cenah aing itu sih mah lain bicara hukum ge puyeng bae ieu asal ngaji bae puyeng jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae demo ka guru ya Allah ya. Awak kurang can bisa dibawa ka sorga can bisa dibawa ka sorga kalawan nemen nemah gitu ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka babalang batat iya uhilla lakum dihalalkeun ka ranjeun kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi geus jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'am halal dek binatang nu hirupna ku urang dibuburon dijaring dipancing jeung sajabana halal dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae pokona mah ieu laut mah laut cak Kangjeng Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatuhu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah laukna lauk kurang menang lauk halal acenah digoreng heula mangga acenah minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang geus cicak kucing jipan sarojeng aing moal kebel asananya sasada na kos aing cek cenah ngeun keur carita halal bae urang menang endet budak bari teh nyaon ka endet teh anak gabus ngaranna endet boncel tah ngaranna boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngaranna anakna eta kurang barang di barang menang mancing di kiki bagus sama 3 busek yana bagus sama 3 lakum walisayyarah mataan teh maksudna tamtian karena nyenangkeun ka aranjeun kabeh takulunahu pikeun jadi kadaharan ku aranjeun di dahar mangga ai bareki mah walisayyarati jeung pikeun anu lelempangan jauh musafirin minkum yatazawadunahu jang jadi bebeklan kurang dijieun timbel ndek ka Surabaya ndek Jarawali Songo teu boga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge ieu mah oreng teri digoreng teri mah pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pake bebeklan mangga atawa dideng-deng cek urang Bandung mah di belahan di amisan eta kan kuat seminggu 2 minggu
atawa ieu mah sakalian doang digoreng bae atawa dipindang dibawa menang jeung masalah walis sayyarati Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun didahar ku aranjeun sebagai kalazatan kanikmatan oge pikeun sayyarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandirinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanna teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya kan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener zarwa bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar aing gerik maot kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi kos gitu bener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot di mimiti tidieu ka jauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deui nu anyar pas pelobanya bletro bae potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 buletrok nyanana dibawa ka rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada urang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak
nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula ka Jati begitu ka Jati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah kedua orang PKS kumpul di mata ngomong menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae kayak kanyawan iya polisi kita kudu bebeja kayak kanyawan iya polisi abri teh kudu bebeja kayak kanyawan kiai kayak kanyawan orang kiai Golkar atuh kanyawan iya orang anu sok ngarusak kekiaian teh iya aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kaget nyana di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkonon tuh aya wedehan wede itu bae teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam. Mesir. Baca ku Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot. Beres. Wassalam. Nawawi. Dibaca kunyana. Ainu aing mah 3 hurufna kaef hakap iya pak nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya tik saya dari mama. Yurat urang mah pan suratnya 2 lembar. Paranjang bari maksud nama lah sautet doang. Santri nyuratan ka bapana patut paling ngedek menta beas.
Yuk mau panjang biasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh, malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh itu mah di luar bae budaknya. Hitung tunangan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini, disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Tidak bisa. Nek nyebutin aku cinta padamu tidak bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat menang cauhan sip doa. Aduh, capek gawe teh gawe. Itu tuh bagus data, tuh bagus. Ibu kercarita nu hayang berkat. Kercarita ibu kercarita nu hayang berkat. IQ mah ngariung. Jam sabaraha? Bada Isa, guys. Datang kadinya, langsung bae guys, langsung beres. Amin amin. Guys, bae bubar bae. Masyaallah, berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede tidak hebat eta nu geus kitu ya. Singkat padat guys pokoknya. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, ada tausiah. Capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 aya 15 mah tausiah. Deuk nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran, kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat, dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepatnya kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepatnya kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut, loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya ta eta teh jampe paranti pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut menang ala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur aya buru. Ulah ngadahar laut. Eta kae santri ngadahar an ai ka kiai na bareng 5an ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang tepat patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai.
Eta menang batur teu meunang, enang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba eta. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teu meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadaha. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog ge teu bisa, endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Oh, udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna naon sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mantap pinter otakna, masya Allah, masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir, kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopiah hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bukan pakai jubah siap. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu, ya, otomatis keluar deui ka jero heula. Tadi beja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngaran teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi dia harus dijawab cek ulama tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalina peula ka sisi abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun. Ka dia make baju jubah siap. Kuari mah urang kuari kos kitu teh pagawean. Teh saya nawe teh sopan kalau teh. Gitu. Begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi. Sanggeus heran aya nu teu percaya. Jelema leutik kieu pinter. Aya teu percaya cakna teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopiahna dikitukeun dret ya oyang tah bangunan cakna dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sembarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang kak biasa-biasa bae orang mah aduh masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi, masyaallah.
kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi, masyaallah moal ka harti. Moal bae kajen kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimuprodat jadi bae ka harti. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana, taneuhna beak. Tanah beak kuno hajat nyokot, kuno hajat nyokot. Oh, geus pokona mah dicarokot di kana dieu komo kuno masang buntut mah minta impo. Entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masyaallah. Jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi na henteu kanyahoan teangan ieu ka Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya na teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi ih di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya nam besi kapanggih sika panggih ka aing diberejang naon eta duit isu kage-toge pae sakana jeung naon mending mangpaat bae masyaallah mantek mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin iya teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae dasar beuki nya mah teh wa hurrima alaikum saydul barr jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburan binatang daratan wa huwa ma yaishu fihi minal wasimakul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar eta teh binatang-binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur al-ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh mah nu ngabuburonna mah nu halal didahar ku nu keur ihram atuh teh naon zaid ihram khalid teu
Ki Holid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau dipanah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teu jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsan hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sumut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngandu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah nah ieulah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya ne ye termasuk kana ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang lelempangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun lempangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli makrifat ialah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ialah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah
wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ilah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur, muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saidul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam deh, aya alam ruhani, ini adalah saidul bahar, aya alamul jismi, saidul bari. Haramkeun saidul bari nu mahsus ya deh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal ka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal 1 haji puasa, iraha tanggal 1 hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal 1 poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat tak akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener, tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedengkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pagi teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu, padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Kitu dihitung, dikotret 2 kali 2 4 berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung, orang deg kumaha di Indonesia, kumaha di Mekah, aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafautna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafautna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Lantak moal akbar atuh tahun ieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu, komo di Mekah
sebab ai bulan mah kapan ayana di barat baton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus tuduh darjat atuh komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus baruka keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu nek dilupatkeun mana ngomong sia ayo keur carita besokna orang wari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan nya ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna atut sebab perhitunganna lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah disereng ji yang gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki meresep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi. Namun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa. Ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Yes, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara.
sebab shooting geus siap bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana. Nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ayo geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3, berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah saya jelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus promosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah Arfah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus boga. Daripada bentar dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teu hirup-hirup
komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah hayu bae 2 3 4 5 oh masalah. Oh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah dufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandap hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu ke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu mah sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon buagah kula ieu naik sorangan eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan kan urang lamun embe ge 7 ieu mah nukula ieu mah nukula ieu nukula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan be mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek piki Allah mah geus apaleun padahal ngan cek piki eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa teh mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cek Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cek Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teh wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sejen langit bumi jeung eusina timbang tek
kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos itu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah. Mata cek kula mau loba-loba. Besi ngambai. Hiji bae. Itu maksudnya mah lain kitu, kayak kitu deui hartina. Cacak-cacak hiji geus pohara, eta teh ngabibita, abeh urang teh semangat. Gede jasa ganjarana, maca nu loba, lain cara nu tadi. Sia deh yo, sia tambah tadi masalah nu tadi mah. Ulah loba-loba sia, kudu engke ngambai. Nu ieu ka dieu. Tambah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Belon. Lain gitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi prean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu? Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Jan henteu. Ya teh mah henteu jinganan. Itu mencaknya kapanggih nyawanya okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu deh sil kiai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Bisa kitu bae pokona mah geus. Kelek ge deh emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajen aya 400 babaturan eta. Ipates saja kaya keneh subhan. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke 1 ke Senin ke Selasa ke Rebo.
Itulah harapan jeung harapan. Asana cek ulah nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun. Mantap cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari Minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi cek ulah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi cek ulah ngaji bae. Kalau bisa jangan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh, kiai mau berangkat? Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujiannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat, ditelepon. Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba. Cek lagi ulah. Mendingan teu berangkat daripada nyogok. Geus bae sakitu bae tah. Daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi jangan ngomong ngekulatan udah ngebantu. Kalau buat Pak Kiai mah bisa. Berapa banyak? 10 dibantu. Pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing. Tah, aing manasik bareng, aing dahar bareng. Giliran berangkat nyana doang. Mana teuing tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh ceuk kula. Itulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah tanggung jawab berangkat, cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya nandelekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula. Tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna. Ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing. Guys tanggung jawab guys sama. Deki ka mana kan? Ya dek dikasumurkeun lah. Sumur di jahanam. Aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun pangel amat tah mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan teu pati kana ibadah ti mimiti sadugna eta kadenge asal magrib ngajeri kula ge pernah ngadenge nu kitu teh waktu masantren di Sukabumi. Padahal bulan Ramadan. Eta mah ngajeritna asal jam 12.
bener ya mah jam 12 ngajerit tas ngaji tetes ngaji di kiai eureun jam 12 ngaji teh eureun pasaran eureun jam 12 ceritan teh kadek keur pertama kaget muringkak bulu ge kabeh muringkak bulu teu nanya kula besi kula doang nu ngadenge malaman kedua turun ngaji malah di majelis kami majelis suara awewe ngomong kenceng di biasa ke malaman katilu kadenge deui nanya ka urang dinya nu milu ngaji oh eta cenah mang aya sabulan ka tukang mah awewe tas mabok haju tabrakan mau itu akhirnya orang dicicing di kota ngan orang dia akhirnya dikubur di sabulan ieu urang dia dage kararage ada kata jeritan jadi kula pernah ngadeng lamun ieu di Baghdad pernah aya nu mendel kieu leuwih dahsyat ieu mah terus ngajerit asal magrib ieu mah ngajerit magrib geus ditarekahan kumaha bae ngajerit bae Masya Allah resah orang kampung itu akhirnya dipanggil Tuan Syekh tadi datang tadi kan ari jeung wali mah ditanya keluar meureun roh na teh amprok begitu ditanya naon ieu mantak kancerit jakna siksa anu teu kuat ai kitu boga pagawean naon keur waktu hirup tanyakeun bae jakna ka ahli-ahli kula mah teu pernah ibadah iman mah iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi teu pernah ibadah kieu kula karasa siksaan pernah henteu zarah-zarah ka kiai-kiai teu pernah kula mah teu pernah iman mah iman jeung percaya percaya ngan pernah sakali cenah zarah ka Syekh Abdul Qadir cek ieu kula Abdul Qadir ieu kula doa dia tuh gitu bener sih kula sakali ge kaajak ku tetangga gitu sejak langsung doa ke Allah ya Rabbi ya hamba Gusti anu Gusti maha uninga ayeuna nuju disiksa ku siksa Gusti iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti jeung percaya ka para wali-wali Gusti bahkan salametkeun ieu hamba Gusti lantaran pernah zarah ka kula sakal geus sakitu bae langsung balik Tuan Syekh saksian ku ahli-ahlina jeung ku ahli tidinya eueuh sora waktu tenter burang lembur dinya lantaran sora ngajerit eueuh Ese sora ngajerit eueuh atuh urang dinya karaget kok ieu bisa jadi eueuh akhirnya di bejaan nu teu hadir mah bahwa nyana diondang ka dieu ka makam zarah lain zarah maksudna baca ka ahli-ahli dirinya supaya ieu bae ngajerit leungit kami resah akhirnya didoaan kos itu waktu datang kabeh ka Tuan Syekh maksudna minta disalametkeun boh dunia komo eta lah aju ngadoa Tuan Syekh nu penting cek Tuan Syekh Gusti panjang doa nama ya Jabbar ya Sattar ya Hanan ya terus jalali wal panjang ngadoana terus beres karat minta ka Gusti abdi mah seakan-akan ilham teh datang ilhamna datang
Muncak kurang merek menta naon anjeun wahai kakasih kaula cek kula mah teu menta naon kula mah ngan sakadar menta pangnyalametkeun jelema-jelema nu pernah datang ka kula jeung nganasab ka kula nganisbat teh ngasilsilah ka kula jeung nu pernah milu zikir jeung nu nganasab ka kula pangnyalametkeun sakitu langsung diijabah ku Gusti Allah maka dicatatlah ku Gusti Allah melalui malaikat hamba-hamba Allah anu nganasab anu cinta jeung nu pelah milu zikiran komo nu zarah ka ditu catatanana jadi aya geus urang alhamdulillah deuk mawa embe kacatet mawa kebo kacatet ngan ngomong doang dihapus deui ditipek deui ku malaikat rayu urang dongeng-dongeng kos kitu teh tentrem perasaan beda jeung dongeng-dongeng demo perasaan hareudang haju hayang mencak bae urang teh ya kitu watak idzan zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut para wali tentrem turun ka tentreman damai perasaan masyaallah sebab naon sebab nyebut wali mah jelema anu geus teu hayang nanaon ngan Allah doang atuh urang ge tentrem katatamuan kudu kitu urang katatamuan ku kiai teu hayang nanaon nya mah bere embung anu teu hayang hiji we ngajak ka Allah jeung ngadoakeun atuh tentrem coba urang kadatakan zeta puya menta tulung mun aya macana 100 juta bae haju senep bae pendeuteng alamun 100 juta mah cenah sabaraha bae saayana jajantung senep teu dibere nu aya dibawa kunyana paneta boga tamu kos itu mempis senebeun adak ti jauh kene asa aya anu bejakeun eueuh henteu tentrem tapi lamun kata tamuan ku ahli Allah masya Allah tentrem sebab naon pikirannya nama kana urusan dunia teh ngan sakadar ngajak ka Allah jeung ngadoakeun aduh orang ngundang kiai teh haju mun muludan sabareuh ngundang eta mun eta sabareuh eta oh eta mah cenah kudu 10 juta waduh tekor aduh cak panitia teh tekor ulah oh ngundang kiai itu mah cenah kudu make DP heula waduh ongkos meuli posoan wae kan jadi hareudang kadenge hareudang ngundang kiai anu sabareuh ih ulah mikiran duit nya mah geus bae ondang mundaikeun alhamdulillah engke aing kena mah terserah ente nek dibere bae tuh alhamdulillah henteu bae tuh nya di panemanyan keneh tentrem urang enaheun ngade kitu masyaallah jelema diberi dan uhiji kiai baheula zaman tuan syekh ngewirid benyana wiridanana wiridan kasugihan eta reuneun kasugihan berarti baheula nyana ngewirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 deui can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah pandaju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 puat 7 peting wirid geus sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegatkeun
karasa tak wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus terek geusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat di kadeuleu da ku aing bareng keluarga tilo tanya ente keur kamari mah kadeuleu salat hajat teh kok kuali teh capek sampurna karasana ku aing puguhna mah aing kapangijing kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karena Allah mah capek tapi lamun urang karena Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaran aya kanikmatan mual getentemnya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh datang Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek can dibercan dimenangkeun ngabukak sanu ngawiridna si pulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek tuan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang je bejakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya karasa bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka tuan Syekh narek pamit abdi izin geus coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tek diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge itu rutup ge cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok ieu hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah kontak sadunya ieu sadunya lain di urang bae dipuat bae teh sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh woh urang ayeuna teh jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 teh ya udah tapi tetap di aku bae ya aku jangan pas ditulis ku malaikat ulah kakek tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan bahwa salah ditungtung ya sementara engke naik kapal nyana jadi kenek apa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di mana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat
kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir Muqbah sadunya muat kabeh dengan asal geus sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali ka ditu tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh hasana sogol ngadenge aing mah asik aing tuh tapi ngirain sebeuh perasaan ente cara kita coba hadiahan pribados ceble tau kos itu ayo gitu lah coba ke hadiahan aing ge cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek orang Bandung jodoh atunya anak bae meureun atuh emang aing geus ieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu we tenang kulantaran geus sababaraha taun eueuh ketenangan ngiratang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir bas begitu baca ceknya nang mah kiamat niatna hiberde kayak aing hadir cek eta kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya aing terpercaya baca Abdul Qadir wali cekna sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali mah cenah cekna tilok naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu henteu percaya teh pan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda leumpang karunya si tumpahkan berateun nyana menta ditumpahkan kula ngomong ulah naik nu sasa kula becak kuda salila kura sehat dah ya kuda ngomong teu percaya mah teh hese teu percaya mah teh hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nyababawaan nyatuan manyam bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kuda nya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak jadi percaya masya Allah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mada kuda teh teu karasa berat
cak kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan kutuan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyot jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na waja leutik atulah nyaho jaknya berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku badirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang mah itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong katuan sekula yang ditumpakan sakali becek kana teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kalinya nya da ge usah isat bae geus tumpak tancan cak kuda entos Masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh janana embung milu atuh terus we ka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna atuh dihimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu besi berat teu himar besi berat teu pan meureun ditenden di dieu berat bakur ditenden di pundak atuh berat bakur bae jadi dinya keneh teu cenah besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh bakur beratna henteu pan bisa henteu mun hayang nyaho cek na kuari lamun diteuneun di dieu mah pan nempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha ceukna teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeung tuan panjang tuan ge meureunanan akur berat henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaarti mah nya teu nempel ya hayang dibuktikan kotrek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sekian aja tah batak ge kula mah lamun numpak nanaon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian bae malah ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mawa si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing
tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya na nempel tuh beraten karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal beraten teu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah matak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhannya urut mawa babaannya haju dek datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut nyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kata aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran aya nu embung bere nyumput hei pan aya guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajen teu pangige jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah pokoknya jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain selisih melihatan gus jelas mah bu non kitu ngaranna kutub kurang ngadenge guru-guru urang mah Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Maulana Hasanuddin dekat Cirebon angga Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya murid teh Noel deui kunaon capek tadi ge ulah milu teu pula hayang milu ka ditu geus balik deui ka Batet henteu milu mah hayangan capek ribet aing mah sih aya cek wala jadi ribet geus atuh kieu betul ayo ge cek sorban nya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyaan mikiran balik balik ke gula dicekelan deui moal masing-masing balikna mah ada eta pohara jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadieu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun masyaallah jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teh hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta masih mun capek jasa enggak sia di dieu tungguan
tungguan pokoknya saya balik los di tungguan di dahar mau los balik terus baik pada tangarana jayom ke terang kan kana teh masya Allah jeung balik baten bareng ayu geus teu kuat bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting karena mau tungked tek cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah saya wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkeda ditenden meta di lawang gubug tek nyana sare peuting hudang neangan sumur turun ke handap seeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah orenganan hulu orai calangap gitu ima jadu tadi teh orenganan Masya Allah jak Syekh Nawawi jadi Syekh Nawawi teh hees diletah orai ingan ngembol jak jana teh ingan ngembol ayeun biasa orang letah orai kuat eta lain lalagan atuh lamun si eta basar dia geus tinggal wala-wala terus tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dilegleg belep masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk baca maka wali mah jeung matak atuh teu sieun sadajan ka orai ge semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan wang oraina ge nang tangan ka urang urang teh lupat lamun rupa Mongol mah ye cak orai teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia Orai Sujaul Akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lumpat ka mana sia ayo sia jelema nu teu zakat engke tah Sujaul Akro ye cak orai ngomong orai ge nyaeun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ka mana legeg sia orai ngomong orai ngaleo tah eta pan urang masyaallah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tah tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran aing moal tungked deui sia orang yang leos Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitab lain alangan waliun min auliyaillah cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab kurang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis teh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teh teu bisa tapi kan urang mah tuh ieu hebat kan nang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutupkeun istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun geus mun eueuh mangpaatna ulah Gusti
ulah aya unsur-unsurna. Urang maka karak nulis sholawat bage dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol tadi. Jika manfaatkeun geus ulah kitu tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus itu. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid ge. Ieu cenah Quran ulah, saeutik mah ulah. Mingpang geus menggir deui kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah-jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha deui anu paling urang anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blor-blor ka surga. Apaan potongan karieu? Ieu potongan naon ieu? Kredit aya di nyana. Bunga bank aya di nyana. HP diceuli ge aya. Masa ka surga potongan kieu? Asara ieu mah gagejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Caha, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dek kana ka surga. Para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Kayalah. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba tah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu henteu dibere mandat-mandat geus tari heula ngeunah anu da mah geus solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi. Deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana. Ayo salametkeun. Lamun urang nu wauh cuman kemana? Aing mah neuk milu ka ditu ka Tus Abdul Qadir. Emang sia wauh aing mah osok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Sia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar sia. Henteu aing mah dahar ge. Mere, komo mere mah. Tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah. Ditahan neuleuhan muhibin-muhibina, pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan. Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat. Tuh deuleuan heula. Tah urang mah susuganan we aya di dinya. Barang kadeuleuk. Oh iya ya, sip cek planse. Ya. Oh iya mah teu tah. Sangaran ieu aja pendek ulang. Adi tuh. Ieu eueuh di bukuna eueuh. Ieu bae baca teu karena Allah bacana ieu. Di exit ya. Nah, udah kau ingat kali kan indah jasa. Mah enggak wae teu percaya atuh.